Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Inna fatahna laka fathan mubina. Saestuna kami geus maparin kaunggulan ka maneh, kaunggulan nu tetela. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jalma-jalma anu ariman masing taat ka Allah jeung masing taat ka Rasul sarta poma maraneh ulah ngajadikeun amal-amal maraneh baratal. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Jeung pikeun Allah maparin pitulung ka maraneh ku pitulung anu perkasa. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Nya anjeunna anu nurunkeun katangtreman dina hate mukminin supaya nambahan iman maranehna kana iman nu geus aya jeung kagungan Allah bala tentara langit jeung bumi jeung Allah teh salawasna nu maha uninga maha wijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Pikeun anjeunna ngasupkeun mukminin jeung mukminat ka sawarga anu dihandapna curcor walungan dina kaayaan langgeng di dinya na jeung pikeun anjeunna mupus dosa-dosa maranehna jeung ari anu karitu teh mungguhing Allah kaunggulan nu rohaka. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw'i 'alaihim da'iratus saw' wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Jeung pikeun anjeunna nyiksa munafikin katut munafikat jeung musyrikin katut musyrikat anu nyarangka ka Allah ku sangkaan goreng nya ka maranehna sumebarna kagorengan sarta Allah bendu ka maranehna turta anjeunna ngalaknat maranehna jeung anjeunna nyawiskeun jahanam pikeun maranehna jeung kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Jeung kagungan Allah bala tantara langit jeung bumi jeung Allah teh salawasna maha gagah maha uninga. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Saestuna kami ngutus maneh teh jadi saksi jeung tukang ngabubungah jeung tukang ngawawadian. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Supaya ariman ka Allah katut ka Rasulna jeung supaya maraneh nguatkeun agamana jeung ngamuliakeun anjeunna sarta aribadah ka anjeunna isuk jeung sore. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Saestuna jalma-jalma anu baiat jarang jika maneh teh saestuna tayalian ngan baiat ka Allah, panangan kakawasaan Allah saluhureun kakawasaan maranehna. Kituna sing saha anu ngarempak baiatna nya tayalian wawales ngarempakna teh keur dirina jeung sing saha anu nyumponan saniskara anu dijanjikeun ku maranehna ka Allah, nya Allah baris maparin ganjaran gede ka manehna. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Bakal nyarita ka maneh urang Arab padesaan anu hanteu marilu perang teh harta banda kaula katut anak pamajikan kaula sararea anu ngariweuhkeun teh. Bukituna mugi salira mangmentahkeun panghampura pikeun kaula sararea. Maranehna teh nyarita kuletahna saniskara anu hanteu aya dina hatena. Pok caritakeun nya saha anu bisa ngahalangan tina siksaan Allah pikeun Arandika pama anjeunna ngersahkeun madorot ka Arandika atawa anjeunna ngersahkeun mangpaat pikeun Arandika, malah salawasna Allah teh maha uninga kana saniskara anu ku Arandika dilampahkeun. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Malah Arandika nyangka yen Rasul katut mukminin sama sakali moal bisa marulang deui ka anak pamajikana jeung sangkaan kitu teh dipapaeskeun ku setan dina hate Arandika. Jeung Arandika nyangka ku sangkaan anu goreng jeung Arandika kaum anu binasa. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Jeung sing saha anu henteu iman ka Allah katut ka Rasulna nya saestuna pikeun kapirin teh kami nyawiskeun seuneu anu ngentab-ngentab. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Jeung kagungan Allah karajaan langit katut bumi, anjeunna ngahapunten ka sing saha anu ku anjeunna dikersahkeun jeung anjeunna nyiksa sing saha anu ku anjeunna dikersahkeun jeung salawasna Allah teh maha jembar panghampura maha asih. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Bakal nyerita jalma-jalma anu ninggalkeun maneh nalika maraneh indit ka tempat rampasan perang ghanimah pikeun nyokotna teh. Keun wae atuh kaula sararea oge milu ka Arandika maranehna rek ngarobah kalimah Allah. Pok
caritakeun arandika moal bisa milu ka kaula sararea tah kitu pidauh Allah di samemehna. Maranehna ngajawab, tapi arandika darengki ka kaula sararea maranehna teh salawasna hante ngalarti angin saeutik. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Pok caritakeun ka urang padesaan Arab anu hanteu marilu teh arandika bakal diajak ka hiji kaum anu boga kakuatan anu kacidarongkahna. Arandika bakal merangan maranehna atawa maranehna asup Islam. Allah bakal maparin ganjaran nu hade ka arandika. Jeung upama arandika ngabalieur cara ngabaliurna arandika bareto tan wande anjeunna nyiksa arandika ku siksaan nu kacida perihna. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Pikeun jalma anu lolong hante jadi dosa, pikeun jalma nu pincet teu jadi dosa, jeung pikeun jalma anu gering oge hante jadi dosa. Upama hante milu perang teh tapi sing saha anu taat ka Allah katut ka Rasulna tan wande anjeunna ngasupkeun manehna ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan, jeung sing saha anu ngabalieur anjeunna bakal nyiksa manehna ku siksaan anu kacida perihna. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Saestuna Allah ridho ka mukminin basa maranehna jarang ji taroat ka maneh dihandapeun tangkal teh nya anjeunna uninga kana saniskara anu aya dina hatena. Tuluy anjeunna nurunkeun katengtreman ka maranehna sarta anjeunna ngaganjar maranehna ku kaunggulan anu moal lila deui. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Jeung rampasan-rampasan perang gonimah anu pohara lobana anu kaboyong ku maranehna. Jeung Allah teh salawasna maha perkasa maha wijaksana. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah geus ngajanjikeun ka maranehna rampasan perang anu kacida lobana anu ku maranehna baris kaboyong nya anjeunna ngagancangkeun hal ieu keur maranehna jeung anjeunna ngahalangan leungeun-leungeun manusa ti maraneh jeung supaya hal eta teh jadi ayat pikeun mukminin jeung karana anjeunna sejama parin pituduh ka maranehna kana jalan anu lempeng. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Jeung anu liana anu ku maranehna can bisa kaboyong tapi eta teh ku Allah geus dicawiskeun keur maraneh
karana Allah teh salawasna kana sagala perkara oge maha kawasa. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Jeung upama jama-jama anu kalupur tea merangan maraneh tan wande maraneh jalicir duluy maranehna teu manggih nu mingpin jeung nulungan. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Eta teh sunatullah anu geus kajadian ti baheula keneh oge jeung maneh moal manggih parobahan dina sunatullah. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Jeung nya anjeunna anu ngahalangan leungeun maranehna di maraneh jeung ngahalangan leungeun maraneh di maranehna di lengkop Makkah saenggeus anjeunna maparin kaunggulan ka maraneh di maranehna jeung salawasna Allah teh ninggali kana saniskara anu ku maraneh dilampahkeun. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Nya maranehna jama-jama anu kalupur sarta ngahalangan maraneh asup ka Masjid Haram jeung ngahalangan kurban nepi ka tempatna teh. Jeung lamun selain karana mukminin jeung mukminat anu maraneh can wawuh ka maranehna dipika hariwang boh bisi maraneh ngarogahala maranehna kalawan hante dihaja dului ka maraneh tumiba dosa ti maranehna lantaran Allah rek ngasupkeun kana rahmatna sing saha anu dikersahkeun. Upama maraneh mararisah mah tan wande kami nyiksa jama-jama kupur di antara maranehna ku siksaan anu kacida perihna. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Sing ingat nalika jama-jama kupur dina hatena timbul kasombongan nyaeta kasombongan jahiliyah dului Allah nurunkeun katangtremana ka rasulna jeung ka mukminin jeung anjeunna nimbalan maranehna ngucapkeun kalimah takwa lantaran manehna mukminin leuwih boga hak sabab ahlina jeung Allah Maha Uninga kana sagala perkara. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Saestuna Allah baka mukakeun eta impian kalawan hak ka rasulna nyaeta saestuna maranehna baka asup ka Masjid Haram
upama dikersakeun ku Allah kalawan aman jeung sawareh di antara maraneh sirahna lalenang nu sawareh deui sirahna dipolka maraneh moal ngarasa sieun ku musuh lantaran anjeunna mah uninga kana saniskara anu ku maranehan teh dipikanyaho nya anjeunna ngajadikeun salian ti eta teh kaunggulan anu moal lillah deui. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Nya anjeunna nu ngutus rasulna kalawan mawa pituduh jeung agama anu hak pikeun anjeunna ngunggulkeun eta agama batan sakabeh agama-agama jeung cukup Allah nu jadi saksi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad teh Rasul Allah jeung jalma-jalma anu bareng jeung manehna teh keras ka jalma-jalma kafir sarta silih asih antara maranehna ka tembong ku maneh maranehna raruku sarujud miharep kurnia jeung karidho Allah. Ciri-cirina ka tembong dina beungeutna aya tapak sujud nya kitu misieul maranehna dina Taurat jeung misieul maranehna dina Injil saperti tatangkalan anu ngaluarkeun sirungna tuluy nguatkeunana nya jadi weh eta sirung teh subur jeung keker dina tangkalna matak takjub anu marelak supaya kafir-kafir teh jarengkelen ku maranehna mukminin. Allah ngajanggikeun pikeun nu ariman tur ngalampahkeun amal soleh di antara maranehna pangampura jeung ganjaran nu agung.